Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten pamirsa. Tepang deui sareng simkuring Pipi Nadifah dina acara Raden Warta. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun perkawis pangaos cengek anu tuluy naek. Pulau Jawa beunghar pisan ku hasil kebona. Salah sahiji di antarana cengek anu jadi sanara pikeun pangabutuh sapopoe. Ayana cuaca anu ekstrim nyaeta hujan, mere pangaruh kana kurangna pasokan cengek. Eta anu matak harga cengek di pasar tradisional di Majalaya, Jawa Barat tuluy naek. Pamirsa, kanggo informasi salengkepna, mangga ka saderek endah anu ngalaporkeun langsung di Pasar Baru Majalaya. Hatur nuhun ka saderek Pipi Nadifah di studio. Pamirsa saluya Raden Warta, simkuring endah saridiksi salaku reporter ayeuna nuju aya di Pasar Baru Majalaya. Di dieu simkuring bade ngadugikeun informasi ngeunaan pangaos cengek anu tuluy naek. Hoyong terang kumaha pangaruhna pangaos cengek anu tuluy naek? Hayu tinggal sasarengan. Ayana usum hujan anu ekstrim ditungtung tahun 2018 nepi ka ayeuna. Eta teh mangaruhan kana pangaos cengek minangka ayeuna kasebut mahal. Kusabab usum hujan anu ekstrim teh mangaruhan kana taneuh jadi kakeueum. Anu matak cengek teh seueur anu teu jadi, sareng seueur cengek anu buruk. Ku kituna pasokan cengek teh ngurangan. Bade tumaros ka salah sahiji padagang cengek anu aya di Pasar Baru Majalaya. Hayu urang tuturkeun simkuring. Wilujeng sonten a Rowios kalebet. Abade tumaros. Ngeunaan ayeuna teh saurna teh pangaos cengek teh kan nuju awis laras eta teh. Oh, kalarasan cengek mohon tuju awis teh. Kanggo pangaosna anu ayeuna teh pangaosna teh sabaraha sareng perbandingan dina sakaacan pangaosna naik. Upami diperbandingkan sareng anu tahun-tahun kemarin, termasuk bulan kemarin ya, pangaos ayeuna masih langkung tinggi, hampir 3 kali lipat lebih. Kalau sekarang urusan harga di atas 100, perbedaannya 3 kali lipat. Kalau dulu bisa dipeser ku konsumen dugi ka 40.050, hari ayeuna mah dugi ka 100 langkung. Iraha pinter 40.050, hari ayeuna mah dugi ka 100 langkung. iraha pinter mau pangaos cengek teh janten awis itu. Upami bahasa awis nama perkawis hargi tos 2 sasi langkung. 2 sasi langkung aya. Salian ti cengek naon wae anu janten hargana teh janten marahal gitu. Anu harga-harga sayur anu melonjak teh misal cabai rawit, cabai merah, cabai kering, bawang putih, bawang merah, sama tomat. Naon sababna cengek sareng anu sanesna teh ngalaman kanaikan sababna. Mungkin dina perkawis kenaikan harga faktor pertama cuaca ya. Yang kedua stok. Mungkin stok di Jawa Barat kan mulai merosotnya sekedik itu rada sesah. Janten ti petani oge rada sesah oge sih. Mungkin pertama faktor cuaca ngaruh. Upami AA nyandakan pasokan cengekna teh di patanina langsung atana di bandar cengekna. Di petani. Petani. Soalnya alasan pertama ngambil di petani langsung dari mulai harga rada miring. Kedua kan bisa disortir di kebunnya langsung. Kalau misalkan belanja di Bandung itu kan udah hasil sortir tapi belum tentu bagus hasilnya gitu. Teras ku kaayaan sapertos ayeuna tanggus we aya pangaruhna. Nah pangaruhna kanggo AA salaku padagang teh naon bae. Kalau tentang masalah pengaruh ya jelas pasti ngaruh ya. Dari mulai penjualan rada kurang kan konsumen juga kan mungkin merasa keberatan dari mulai harga gitu ya. Dari tadinya misalkan bisa beli maksimal minimal sekarang
ya agak pusing gitu. Ada ge saran di AA kanggo pamarentah ngeunaan cengek anu ngalaman kenaikan. Kanggo pemerintahnya saya nama sih membuatnya gitu nan cengek di pihak luar. Contoh misalkan di Jawa Timur, kan kebanyakan Jawa Timur, Jawa Tengah stoknya masih banyak. Sedangkan Jawa Barat kan kos minim gitu. Saya kanggo pemerintah khususnya BMKG faktor cuaca harus bisa lebih prediksi gitu agar petani bisa lebih mengetahui gitu daripada musim ke musimnya. Terus dari stok cengek Jawa Barat sekarang saking menipisnya gitu. Seharusnya pemerintah kirim cengek ataupun sayur-sayur yang lainnya dari luar supaya bisa memenuhi konsumen di Jawa Barat. Hatur nuhun dina sadaya informasina. Ya. Mutu anu biasa dirugikeun simkuring endah sariningsih Raden Warta ngalaporkeun. Uih deui Habibi Nadifah di studio. Hatur nuhun ka saderek endah sariningsih anu atos ngadugikeun informasi ngeunaan pangaruh pangaos cengek anu tuluy naek. Pamirsa, rupina sakitu anu kapihatur, mugia janten mangkat. Bilih aya budi anu kajinjing di tepi suwiri, sareng basa anu kacandak di padesan. Simkuring ngedadi hapunten. Patepang deui sareng simkuring, Pipi Nadifah di Raden Warta Salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.